lamun urang kos kitu Inggris jasa singa de ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulya ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeng peureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeng peureman tama kos kitu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna Masya Allah berat ka bina-bina kuari mah heueuh we ngina ya Allah ya Rabbi bantak urang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo tah mah hayang kabeuli anu aju aya nu ngeluh ya kula mah jangan magaan ngaji can kabeulina naon blon dagang sih hayang kabeulina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabeulina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah mah kieu alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang si Cungir masuk Islam eta hebat gara Assalamualaikum sabada Gusti Allah dina ayat nyaritakeun permasalahan nu patali jeung dunia ayeuna Gusti Allah rek nyaritakeun nu patali jeung akhirat geus jadi adat dina Al-Qur'anul Karim Gusti Allah mun nyaritakeun dunia kayak nyaritakeun akhirat mun nyaritakeun fase kafir kayak nyaritakeun mukmin nyaritakeun neraka kayak nyaritakeun surga kitu bae terus supaya urang teh tergugah kayak dek nyaritakeun masalah akhirat Muhammad inget engke seluruh utusan bakal dipanggil ku Gusti Allah seluruh rasul bakal dipanggil ku Gusti Allah dek ditanya tentang dakwahna di dunia ditanya tentang risalahna ditanya tentang pagaweana di dunia sampai ke mana ngajakan manusia sampai ke mana dakwah manusia jeung datang ke mana eta umat nuturkeunana jeung jawaban umat datang ke mana bakal dikumpulkan para rasul di sidang ku Gusti Allah insyaallah lain bae para rasul cek Imam Qurtubi warasatul anbiya para ulama panggil setelah rasul para ulama dipanggil engke maneh kiai kan baheula urang mana sia abdi ti Balaraja tahun sabaraha sia jadi ulama 2011 zaman saha bupatina Smet saha gubernurna ibu presidenna padahal geus teu dibejaan ge geus aya tulisanana tapi supaya jelas nyata kadenge ku balerea dipanggil urang ulama mana maneh apakah ulama mu'i atau ulama non mu'i ditanya salila maneh jadi mu'i digaji ieu cabang teh 10 juta satahun batur mah masyarakat nu nyaho sia dibere 10 juta bahkan wakil ge jeung sekretaris teh dibere digunakeun pake naon teh duit eta gaji apa lain jeung sesuai tah henteu sia teh jeung digawena ampura lain ampura aduh nu nyaho digajina sabaraha duit dirahasiakeun
hanya kepala mui bae jeung cabang nu nyaho teh kan cerek kieu nyaho aing mui dibere deui atuh kieu ge sarua aing mui naon tuh dibere ku aing soekeun duitna kecuali gede geus urusanana iya urang di sidang kan kieu di mana ya saya Batu Ceper. Kiai Batu Ceper di sidang. Mui bukan Pak. Saya salap. Terus bagaimana? Saya ngajakin orang. Ngajakin orangnya pengen di alam, pengen dunia, bagi-bagi Pak. Kadang-kadang pengen dikasih juga sih. Iya, sebaya. Panti ditu da gitu menang dijual belikan ayat tela as'alukum alaihi ajro ulah sok ayat nu mahal pakai neangan jang sekupi iya bakal disidang ke Masya Allah kuari mangeunangan meuli sekupi meuli Vespa meuli BMW meuli Innova dan lain sebagainya kuari luar biasa moyah mayana engke sia disidang warasatul anbiya bener apa henteu insyaallah Inggris lamun urang kos kitu Inggris jasa sing ade ulah sok diojol ayat nu mahal ayat nu mulia ayat nu indah ulah sok pake neangan secuil dunia boro leutik gede ge pan eta mah hina minta kapeungpeureman mata hatena mun aya jelema dakwah nyeun pasantren tapi tujuanana jangan dunia mata hatena kapeungpeureman tang kos kitu engke tanggung jawab di hareupeun Allahna Masya Allah berat ka bina-bina kuari mah heueuh we ngina ya Allah ya Rabbi bantak urang masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya masantren hayang jadi kiai bae geus bahaya ulah komo mah hayang kabeli anu aju aya nu ngeluh nya kula mah jangan magaan ngaji can kabelina naon blon dagang sih hayang kabelina naon ulah nyaritakeun nyai aju teu kabelina naon dagang itu aya deui nu ngomong ki alhamdulillah Pak Kiai kenapa hasil dakwah tuh buat pesantren hasil dakwah saya lebihnya itu terus beli tanah lagi alhamdulillah katanya beli mobil ganti-ganti dakwah sih hasil kos gitu dakwah maki alhamdulillah berkat dakwah saya cek si siang malingseng sekarang jadi masuk Islam eta hebat si Tegwan masuk Islam sekarang si Cunghin masuk Islam sekarang Cungir masuk Islam eta hebat gara-gara dakwah beneran alhamdulillah masyarakat tu tadi teu bisa wudu kiai kuari alhamdulillah rarapi wuduna Masya Allah bunga nu tadi teu bisa salat alhamdulillah marhaba aya marhaba kuari tadi teu aya muludan aya tah kitu alhamdulillahirabbil alamin eta hasil dakwah ngaranna teu ojol jeung nanaon lamun teu ojol jeung nanaon cara para wali terus bae marhaba para wali sanga terus ka Banten marhaba na teh terus bae lantaran teu hayang nanaon istuni ngembangkeun agama teh yauma yajma'ullahu rusula ingat ajian Muhammadina poe Allah bakal ngumpulkeun ka para rasul yakni huwa yaumul qiyamah poe eta teh poe kiamah dipanggil ku Gusti Allah seluruh para rasul payaqulu cek Gusti Allah lahum ka para rasul nu dimaksud nama ieu teh deuk ngahinakeun deuk ngamameleh ka kaumna nu teu iman teu nuturkeun ka ajakan-ajakan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala cek Gusti Allah madza ujibtum kumaha wahai para utusan kaula anjeun disubadanan anjeun diijabah anjeun ditanggapi soal ajakan-ajakan anjeun kudu nauhidkeun ka kula kaum anjeun kumaha tanggapanana coba lantaran ditanya teh di timbangan di hareupeunana belah dituna sorga aya jembatan Siratal Mustaqim
seneng ngagebrah-gebrah sekeliling nasene malaikat rentul umat loba jasa jadi lain hayang ngajawab para rasul teh inggis kubisi rempan kubasa aduh kumaha lu adi ngajawab lantaran dijawab salah teh dijawab salah iya tanggung jawab terhadap umat tentang dakwahnya na luker ditanya ku Gusti Allah kan Gusti Allah mah maha uningan kau nanya aduh rempan amat besi salah sedengkeun engke kabehan ge bakal ditanya nu ditanya teh urang tapi kapan sungut nutup mata nutup celi nutup kabeh narutup nu ditanya teh lain diri urang nu ngajawab tapi anggahota yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun urang ditutup kabeh ketika ditanya leungeun ngajawab ketika ditanya suku ngajawab ketika ditanya beuteung ngajawab ketika ditanya zakar urang kikieu ngomong sorangan geus teu kudu hese ieu rasul ge ditanya aduh embung aya nu ngajawab Kangjeng Nabi ge aya di dinya Kangjeng Nabi Isa aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud berbagai kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Hud kabeh Kangjeng Nabi Nus Kangjeng Nabi Adam aya kabeh di dinya sugan ngajawab neraka lantaran jembatan Siratal Mustaqim sedeung ngagebrah-gebrah timbangan geus masang bae kieu ditonton ku seluruh manusia imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang wabeh nangtung tanpa make busana dek busana di mana tuh ya eueuh tekstil lagi pabrikna ge geus bareak geus kabeh geus nu make egle eueuh geus nu make geus sataranjang geus kabeh Masya Allah bayangkeun coba hiji-hiji bakalna jelema di sidang kecuali bangsa golongan musyrikin aya bendera musyrikin giring malaikat seuneu nu ngagiringna lantaran arembung ka neraka war kaditu neraka leuleuh ka tukang seuneu atuh mau tidak mau gebrus bendera kafirin berangkat ber geus singgol ya dek ka mana lumpat malaikat make mamawa seuneu ieu munafikin ieu bendera Golkar aya di ditu caringin aya di ditu termasuk PDI aya di ditu masyaallah Kangjeng Nabi dibere bendera ku Gusti Allah dibikeunan 7 bendera Kangjeng Nabi dibere bendera hiji dibikeun ka Kangjeng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bendera Siddiqin kedua dibikeun ka Sayyidina Umar bendera Adilin katilu dibikeun ka Sayyidina Utsman bendera kitu non Zahidin keopat bendera dibikeun ka Sayyidina Ali kalima dibikeun ka Sayyidina Hamzah terus ka genep terus ka 7 bendera silakan pasangkeun umat kabeh nu golongan Siddiqin milu nu golongan terus berbagai bendera anak buah Kangjeng Abu Bakar Siddiq ngebogaan bendera dibere ku Abu Bakar Siddiq ya besi teu mahi bendera para ulama bendera tersebut dibikeun ka hakna masing-masing jadi engke kelompok-kelompok weh itu rombongan mana cenah itu mui berangkat Masya Allah ngeri eueuh nu bisa ngomong ditanya ku Gusti Allah wahai para rasul mada ujibtum kumaha tanggapan umat anjeun kumaha jawaban umat anjeun kumaha reaksi umat anjeun ketika anjeun ngajak tauhidkeun ka kaula
qalu cek para rasul la ilma lana teu terang abdi mah maksud teu terang teh lantaran atuh Gusti Maha uning teu kudu nanya ka abdi cek para rasul isin abdi bade tumaros besi abdi salah ngajawab Gusti abdi teh pan diutus ku Gusti titah ngembankeun agama nauhidkeun ka Gusti ngajakan ka umat bahwa abdi teh rasul Gusti kaditu nama nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ja Gusti Maha uninga aya buku-bukuna di para malaikat-malaikat abdi mah besi kacaletot nyarita Gusti la ilma lana teu aya katerang abdi mah teu aya kanyaho Gusti hal eta mah ka ieu teh lain berarti bener-bener teh nyaho lain lantaran dula-dula beuh ka dieu neraka ka dieu seuneu ka dieu singgalebrah seuneu rasul bae saking ku sieuna teu daekeun ngajawab eta pangkat rasul geus teu bisa ngajawab di BAP ku Gusti Allah lantaran rempan jasa sieun lain teu nyaho padahal mah Kangjeng Nabi ketika dianiaya ku Abu Jahal Kangjeng Nabi Musa ketika dianiaya ku kaumna Kangjeng Nabi Isa ketika diudag-udag ku Nasrani kabeh ge nyararaho boga jawaban masing-masing ketika Kangjeng Nabi Nuh dikucilkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Lut diciduhan dicaci baki nyarahun kabeh ge ketika Kangjeng Nabi Sulaiman hampir diusir ku kaumna termasuk Kangjeng Nabi Daud ketika Kangjeng Nabi Daud ngadoakeun khusus ka Kangjeng Nabi Sulaiman sebagai putrana oge ka makhlukna tapi tetep makhlukna kaumna mencaci maki ka Kangjeng Nabi Daud baroga jawaban masing-masing tapi kabeh ngomongna serempak la ilma lana Gusti teu aya katerang abdi sieun ngaharepan Gusti urang oge kuari urang lamun sieun ka Gusti geus moal daek menta-menta acan sieun ka Gusti teh lantaran urang mah teu boga ilmu ka sieun ka Gusti teh berani bae urang mah terus bae digawe encan menta mah geus terus bae salat kurang tapi menta malah mah nyawad ka Gusti Gusti asana kieu amat ka aing urang beberean jadi ka aing mah aja hei salat henteu ai kos kituna di wada tinggal malaikat ya. Teh bahasa la ilma lana naon eta hebah ka Gusti urang lamun hebah ka Gusti moal boga rasa ilmu urang diangkat jadi wali teh rahasiana kunaon ketika urang teu boga ilmu lamun urang boga ilmu moal diangkat jadi wali datang ka modal moal diangkat jadi wali lamun urang geus teu boga ilmu karak diangkat jadi wali atuh bodoh berarti tuh sia mah kitu bae sih hartina teu ngarasa boga ilmu lamun geus teu ngarasa boga ilmu kakarak timbul tawadu ilmu naon atuh Gusti di abdi da sadaya dageh Gusti nu masihan loba anu boga ilmu waktu ku Gusti dicokot bah ja atuh nanaonna Gusti mere ilmu ditempelkeun ka otak abdi ketika dicokot bah ku Gusti atuh jauh nanaonan abdi mah teu daya teu upaya nu boga daya jeung upaya mah Gusti abdi mah teu boga ilmu an sia hirup atuh hirup abdi pan pamasihan ti Gusti ketika Gusti atuh nyabut hirup abdi mah atuh abdi deuk aya naonan boro-boro nu susah cara abdi nu sugih ge cara Soeharto cara Ibu Tin ja paeh mah paeh bae ku Gusti cek Gusti paeh mah paeh bae atuh ieu hirup abdi teh pan nu Gusti teu ngaku ka hirup teu ngaku ka ilmu teu ngaku ka gerak-gerak urang nu Gusti sadayana geus teu aya naon abdi mah hayang ka Gusti bae ieu mah ya Gusti sia ibadah ka aing meureun sieun ka neraka henteu Gusti besi abdi pajar sieun ka neraka belum abdi moal mundur saya tiga-tiga can hayang ka sorga meureun teu Gusti andai kata abdi ieu ibadah hayang ka sorga ku Gusti abdi asupkeun ka sorga abdi bade lumpat bere keluar deui beneran sia bener bung ka sorga bung teu sieun ka neraka teu belum abdi kuari keneh Gusti eta di dunia teh kos kitu teh atuh hayang naon sia
hayang kanunyin surga jeung nyieun neraka ka Gusti bae abdi jalamun abdi Gusti aku ku Gusti sanajan dikanarakakeun neraka ge moal panas sanajan ku ari boga mercy woh asena ge tiis ai nu kolotna nu kolot nyarekanan bae mah atuh hareudah urang naik mobil di sisi diri nu kolot ngocoprak asena tiis ge hareudah geus kieu deui kayak ngomong deui geus lah minta hiji bae ku dua segala rupa untung teu nabrak ge untung teu nabrak asena digedekeun deui cak tina nomor 20 letikeun nomorna 18 hareudang teh emang urang teh neraka eta jero mobil teh neraka sebab naon aduh sekelilingna ieu AC tinggal AC tetep bae teu nyaman tapi lamun urang jeung nu kolot di jero mobil cak nu kolot teh ai kula malah atuh sapira jadi pendamping ge kapake andai kata atuh deuk balik mangga henteu balik ge teu nanaon abdi mah doakeun we kakak nu penting mah abdi mah ulah dicerai jeung deui atuh abdi mah hayang ka surga hayang menang ridho kakak masyaallah ya Karim Gunung Karang gede hate leuwih gede tibatan Gunung Karang waduh ieu mah rubiatul adawiyah sana ieu mah tis teu kudu make AC teu kudu tis mobil ge tis mobil ge Masya Allah rem ge ngadadak bagus henteu endut-endutan nah ibadah teh lamun urang masih kene boga rasa masih kene boga rasa pinter masih kene boga rasa bener teh ngahalangan hijab teh teu bisa urang masih kene boga rasa bener atuh enggeus moal naik-naik moal jadi wali moal urang teh dihareupeun Gusti pinuh ku dosa Gusti batur nu pinuh ku dosa abdi mah leuwih pinuh batur memereungan setengah dunia abdi mah liput dunia ge ku dosa abdi nyanggakeun sadaya-daya Gusti tah geus teu boga rasa pinter teu boga rasa gagah teu boga rasa sagala rupa berarti urang lamun masih kene salat nyekelan syariat sesuai jeung Fathul Muin moal jadi wali moal jadi wali teh kos kitu teh ji atuh kudu ulah lain ulah tolol sia mah kitu bae heulanan ieu mah keur carita wali kudu dilepaskeun eta pindah alam eta mah alam syariat urang kudu pindah tapi urang bersyariat tapi perasaanku dipindah tina syariat kok bisa kitu sih heran atuh pan tadina urang teu bogoh jadi bogoh pan pindah perasaan tadina mah di imah teh urang sorangan barang bogoh kasarwiti urang Cikupa asa duaan bae diu kasaduaan nangkara kasaluhureun nangkub asa handapeun masyaallah peureum asa kadeuleu beunta asa karasa tah eta teh perasaan nu kos kitu ketika urang diputuskeun cinta greget nu aya teh greget perasaan ngaranna tah ieu ka Gusti Allah teh ku perasaan lamun Gusti ngadamel langit Gusti ngadamel bumi di antara dadamelan Gusti teh abdi dihirupan ku Gusti atuh Gusti teh babarengan bae jeung abdi izin amat abdi mun nonton TV Gusti kantaran Gusti teh pan babarengan bae jeung abdi izin amat mun abdi ngridit cak Gusti teh meureun sia ku hayang-hayang tinggalna dunia kok padahal mah bakal ditinggalkeun kok make jeung maksakeun teuing izin urang teh ka Gusti mulai kerenyed izin boro-boro di luar di jero kamar ge da Gusti mah teu kahalangan ku nanaon pandeuleukeun bae di jero kamar ge urang ge diuk ge masih kieu neuk ka kasur ge ka kasur gisin Gusti awak abdi kudu di kasuran embol-embolan kieu da isuk pagi atau mah abdi teh bakalna dikubur lah eueuh nanaonan bakal langsung kana taneuh abdi mah bade di taneuh bae Gusti ngan make kasur sak malaikat blon ditanya ku pamajikan kaji ku ieu sare ku ada dihandap bae lah aing geus tasawuf caki uci ge cak pamajikan karena kuari bae tasawuf isuk pagi teh ditanya di kaji atuh ulah sok dihandap ka luhur
kunaon teh kunaon sih yang dihandap bae tanya dia menang saminggu deui bakal haji beneran nih masuk dihandap bae kok sarena dihandap memang kumaha itu beneran eta nuturkeun surah ki uji apa lain kunaon cak dukun cenah ge lamun dihandap moal kena teluh tuh berarti kan geus lain tasawuf deui bae eta eta urang Cikupa mah kos kitu tah aya dihandap nurut ka dukun geus macem-macem eta teh urang merendah diri di hareupeun Allah teh datang ka mana Masya Allah tah la ilma lana teu aya katerang Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya andai kata abdi leres ngalaksanakeun dakwah ka Gusti dakwah Gusti atuh alhamdulillah teu leres nyanggakeun sadaya-daya adapun abdi ditaros soal umat soal kaum kumaha jawaban-jawabanana atunya ngakeun sadaya-daya lantaran innaka anta allamul ghuyub saenyana Gusti mah anta Gusti Allamu sigat mubalagah maha sagala-gala uninga maha terang Gusti mah kanu gaib-gaib atuh geus teu kudu naroskeun ka abdi tamah tak atuh kunaon Allah nanyakeun ka para rasul tak eta teh lain rasul nu ditanya mah Kangjeng Rasul para rasul nu dimaksud nama umat pan umat mah ngadengekeun ketika ditanya wahai Isa abdi Gusti anjeun dakwah di dunia dilaksanakeun Gusti kumaha jawaban umat anjeun kaum anjeun nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu aya katerang upami ditaruh soal umat abdi mah teu terang pan umat araya neuleukeun ngadengekeun ta eta teh umat nu boga perasaan nu umat nu boga perasaan nurut teu nurut ka Kangjeng Nabi Isa ngaku rasul ngaku nabi atau ngaku pangeran umat ta ieu teh nu dimaksudna mah deuk ngamemeleh deuk ka jejeleh deuk ngisin-ngisin ka umat para rasul padahal mah nu dijejeleh nama umatna nu ditanyana rasul nu ditanya rasulna tah ieu teh nu ditanya nama Kangjeng Rasulna para rasul nu dimaksud nama deuk gacacat deuk gacaprok malaikat teh deuk jiksa umat da teu nurut kana ajakan-ajakan para rasul begitu ditanya umat anu nurut mah pan ka para rasulna alhamdulillah ngacung ngajawab sorangan umat teh ya Allah abdi umat Kangjeng Nabi Isa abdi iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa adalah utusan Gusti abdi nu pertama membela kana kadakwahan Isa alaihi salam cak anu sabagian deui Gusti abdi mah henteu abdi mah malah mangerankeun ka Isa teh pan bisa disebut pangeran pan aing pangeran mah Isa abdi Gusti mana di pangeran-pangeran apakah bate ngaku pangeran abdi la ilma lana teu terang abdi mah nyangakeun bae coba umat bae nu ditanya tanya umat cak umat anu iman ka Kangjeng Nabi Isa ja Isa mah teu pernah ngaku pangeran ja Kangjeng Nabi Isa mah ngaku ge sebagai rasul sebagai utusan Gusti abdi nu percaya jeung abdi nu iman ai itu ngaku pangeran salah itu ngadu masyarakat jeung masyarakat antara P3 jeung Golkar ngadu teu kudu hese-hese ditanya rasulna umat nu ngembut iyalah nu bakal dimemeleh teh umatna tanya deui Kangjeng Nabi Isa cenah mane pernah ngaku inni Allah nyangakeun la ilma lana abdi mah teu terang ja abdi mah aya ge inni Abdullah kadengin aku nyana meureun ini Allah nyangakeun sadaya-daya cak umat teh pugunya lama ini Abdullah abdi iman jasa nya mah hamba Gusti cak anu mangerankeun ribut di dinya ribut eta bage teu mahisa tahun 2 tahun urang encan katanya encan Kangjeng Nabi Musa encan Kangjeng Nabi Harun encan Kangjeng Nabi Daud encan Kangjeng Nabi Sulaiman duh cak urang Cikupa urang mah pangpandeurina angel cenah urang mah ieu kulantaran karunyaeun Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad mah umat Muhammad heulakeun mana urang Cikupa abdi sangaran soleh abdi dalam bukuna
pan main kartu balulu dia heulakeun geus mangga diheulakeun ka mana Gusti neraka pan abdi soleh soleh ge ngaran doang pugu sia KTP doang si soleh neraka cak si soleh alhamdulillah kunaon sia mun diheulakeun deureus bae cenah cek teh pokona ka surga ka neraka diheulakeun mangeureun bae pan diheula-heulakeun urang Bojong urang Cikupa urang Blaraja brus iya ngadenge kieu masyaallah Rasul di BAP la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub sedengkeun wa nazana dina ayat sejen apa nabi-nabi teh nyaksian bakal umat-umat teh nyaksian ka para nabi-nabi tapi ieu nabi ieu rasul ditanya ku Gusti teu daekeun jadi saksi terhadap umatna lain teh nyaho lantaran kurempan jeung sieun teh cukup bae umat nangka nu ngembut sorangan dijejeleh engke ku malaikat mendak ka dieuna rek jaritakeun Kangjeng Nabi Isa rame ieu Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan 8 nu mancak dipangerankeun ge ku umatna naon ieu nu bakal ayatna khusus idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq ucap Imam Ja'far Shadiq ujida bil Husain 33 dhanatan den temu kalawan Sayyidina Husain apa tetelulan 31 warbaun wa 30 darbatan dan babatan 30 pukulan ikhtalafulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh yang manhu ing Husain faqala maka ngucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labad innal ladzi qatala al-Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sayyidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putra nang Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ing dalam alladzi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yakuhu Umar ibnu Sa'ad satuhune kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabagi Umar kang putra nang Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabagi Ibnu Abdul Barri innama nusibaqatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Sayyidina Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuhune Umar kana iku ana ya Umar iku al-amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabake Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring merangan ing Sayyidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan maranta alaihim ing atas khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang betang ki Sa'ad wa wa'adalan ngajang jiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu inyata ayyuhaliyahu inyata anda daakeun gitu pamimpin ja Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai inza para bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain bagana pitil kal khayal lan ana ikut tetep ing dalam mangkono jaran wallahu a'lam muti Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetep saking negeri Misra wa minal Yaman lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman bagana Sulaiman lan ana sapa Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sayyidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama
mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain seungit ambreng-ambrengan pinuh ku getih teh seungit ahli Allah maka kitu aya waliullah dibunuh di zaman Syahdakob ngocor getihna teh ngalapad Allah we Allah masyarakat heran getih ngagambar sorangan Allah nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diisi ku Allah. Jadi urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji ngobrol nu penting sare biasa. Aju kok bisa kitu atuh per detik alam nangis boga dua alam nasut aya alam lahut pan alam tengah dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut. Urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun heula nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam apansa atuh di bejaan heula nu mentak dorekat sapi jelemaeuna ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul engkena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ye mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut. Di dieu alam malakut teh alam malaikat. Jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat. Ai alam nasut mah alam nasia, alam manusia loba poho. Ieu mah alam urang. Mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae. Dibere ilmu takabur, dibere gagah sombong, dibere jabatan teu jujur, neraka tah alam nasut. Mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut. Geus aya di alam eta alam malaikat, saumah malaikat eta nya nama terus baik ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat saeutik-eutik acak. Urang manusia tapi aya di alam malakut. Urang ge osok ngacapan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut. Artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nyaho. Subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamali. Ada aya alam jamal, aya alam kamal, sifat Allah nu bakal disorang ku urang. Jalal di mana, kumaha, jamal kumaha, dibaca ku kabehan. Bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi. Subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriya wal jabarut. Aya alam jabarut. Aya di urang mah jabarut teh pabrik. Jabarut. Alam jabarut teh tina jabar alam pemaksaan Allah. Artina kumaha? Teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah, lempang asa dipaksa ku Allah, diuk asa dipaksa ku Allah, nangtung asa dipaksa ku Allah, dahar asa dipaksa ku Allah. Atuh eueuh ikhtiar, geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta. Saha eta? Para kutubul aulia. Geus teu boga rasa diri nya mah, mantak leutik dunia teh. Hayang ka Mekah, Mekah dideketkeun, lengkah trek. Jabarut Allah pan. Jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta
atau hayang ke mana sia? Hayang ke Mekah, dikeutkeun Mekah tek, lengkah tek. Anu hayang balik deui cek cenah ka Cikupa. Di Cikupa dideketkeun. Ka pasar, hayang ke pasar. Teu. Iya, di dinya tah loba rambutan. Anggeus datang ka Cikupa, hayang ka mana deui cek cenah. Atuh abdi mah kumaha Gusti bae, kerteg sia hayang ka mana? Hayang ka Bali Gusti. Naon tuh ka Bali? Neuleun nu sataranjang. Ih, ai sia turun deui ka alam nasut deui. Atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti. Turun geus di alam Jabarut. Turun ke alam malakut, turun deui ke alam nasut. Loba jasa malaika wali nu turun, turun bae. Turun bae teu mamrih, mentak sensitif kewalian. Bisa naik keur lempang, keur diuk, keur ngaji, keur ngobrol, keur sare, keur maca Quran, keur tafakur, angkat, cet. Kaget di alam eta, aih. Tapi teh kabita deui turun deui. Mantak istiqomah teh khairun min alfi kawab. Hese jasa. Sok bae aya santri ngajar ngaji, ya, ngajar. Boga santri 20-30 istiqomah nikmatnya nata. Boga kanikmatan kajen kukumaha ge. Isuk-isuk maca riyad. Berang sorogan, sorogan. Sorogan mah kos kitu pan. Itu pugu, mun kadang ku batur teh ngaji tah naon tah sih. Kos kitu mah lanjut teu kartieun. Nikmat tah. Datang ke asar, sholatnya Allahu Akbar. Eta bisa gitu 10 tahun atau 5 tahun. Kanikmatan ayat. Naik derajat. Jol baik Golkar. Assalamualaikum. Salam. Boleh cicingan. Ieu kan negara urang. Tanggung jawabna kan urang. Atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha. Jadi kepedulian orang tadi diterapkan agama teh lain ngan di pondok pesantren tapi jang umat. Ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kieu. Nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala. Allahu akbar. Ieu mah sakadar masukan bae ieu mah balik bae nya heulanan ke urang gampang ngobrol deui griwel we 2 juta. Balik nyana gede oge nya. Giraha ka deui mantep oge menang seminggu. Waalaikumsalam. Ngobrol geus rada hangat geus rada hangat anu tadi natas dohor ila manala ila amilin jang pre heula kamu 2 juta bagona ieu berangkat geus. Iya peduli. Jadi orang teh kudu babarengan. Jadi orang teh kudu duduk sama tinggi, duduk sama rendah gitu, berdiri sama tinggi. Jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan. Betul lamun umaro ieu teh jeung ulama tuh bahaya. Pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang, ngan umaro doang. Saya gitu bah aya ulamaan bareng. Orang-orang tertarik. Geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah. Engke ieu aya putaran ieu. Naon ngaranna? Itu kampanye. Geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus. Ke dijemput geus pokona mah. Pokona geus kakitu bae geus ieu. Wow, naon ieu mah. Penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai. Geus pokona mah. Atuh mangga atuh. Dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa. Paslon tawi iki ku si pasol ale tetep kuari barang 2 juta tuh paslon utawi iki cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna. Ieu agama teh lamun kitu ngagarelok. Eta teh kos kararitu kabeh ge. Aduh tadi
anu lawalu perintah jadi bapak kote warna itu balaka tak kuari mah gandeng saya geus hafalkeun kos gitulah cak kiaina kene gandeng cak kiaina geus ngajing soroganna ka ditu geus teu daekeun wayati sata sarapan nu teh nu rahur biku sakang hulu pae albawal nu gandeng terus teh daekeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji, dicabut ku Allah nikmat sholat. Aja ku batu orang sholat teruskannya. Ayo mama kaman rapat. Wih guru urang rapat budak. Ayo getek ngedenge kiai rapat getek. Gasa aing. Masya Allah Karim, kiai rapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati kiai-kiai yang rapat. Ajur-ajuran. Da ieu ulah cakaing ulah ngaraji bae. Ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya. Cak kiai teh cak usadat cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi. Dia sekupi. Masyaallah Karim. Ya sejasa istiqomah tadi cabut tak, ya cerita alam, cerita alam tak. Jadi bisa bari dahar tapi zikir, tapi ulah coba-coba. Ya mah lain hayalan ke. Dahar, coba majikan lah, kak, kok dahar sih gitu amat? Aing luar nado dahar, aing hati nama zikir. Pan kitu amat jore ja kadeleuna. Sia mah teh nyaho aing ngaji di Cilongok kan. Cak pamajikan lah bebeja pan kakula. Ka haji jadi edan kiai. Baru ngaji ka Cilongok edan. Atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut. Ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirnya kadeleuna biasa bae. Biasa ngan paling rada cicing bae, paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah. Wayah katatamuan mah biasa, wayah tutulung biasa, wayah ngariung biasa. Henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna. Amun guruna eta kos kitu tah di kamar bae. Buceun eta mah haji eta mah geus di kamar wae. Kunaon tuh? Lain jadi wali jadi kegrogol. Guruan awas nih adek besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah kunaon ieu lantaran kamari ti Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumakninah kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub. Quran teh ngajamin tenang, tentrem. Kok ieu jadi edan? Ditanya, menang guguru ti mana? Menang ti mujarobat cenah teh. Aing budak jadi dukun kana ieu budak. Ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah, sanajan sholawat, sanajan zikir, ulah ayat-ayat Al-Qur'an teu digurukeun mah bahaya komo rekat. Jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engkena neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya. Tungtuna jadi ngomongkeun batur lain kitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab
Moal kabulus sibuk kunaon ngaleungitkeun ria, ngaleungitkeun ujub, leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja. Engkena mah ahli tarekat teh telok maca kitab, maca koran. Maca koran ya namun kena kieu. Terus telok maca kitab. Majalah. Pemembang sanu pingping na kadeuleu macana. Eta kos kieu mantep biasa kena ieu. Eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu arolol. Jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat. Entak sing gade ulah lah. Ulah ancub-ancub nu kitu. Engke ge urang saetik-saetik ku ngaji, ngadengi, ngaji, ngarenyed sorangan hate. Sieun heula kana haram, resep heula kana sorga. Eta teh kitu heula. Kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK. Budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis. Eusina mah akur. Obat-obat keneh. Urang gitu. Pan aing geus luhur mah tadi. Hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang. Naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah? Asupkeun abdi ka sorga, lompat abdi ti sorga Gusti. Lain sorga harapan abdi. Meureun sia masieun ka neraka, teu Gusti. Cirina naon sia? Belum abdi ka neraka. Moal kudu ngejak saeutik-eutik aja. Atuh sia hayang naon? Hayang nu nyieun sorga jeung neraka. Ka Gusti. Kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang. Teu hayang aing mah. Kiriman ku sia cincin embung aing mah. Hayang naon? Hayang nu boga cincin. Eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung. Hayang naon? Hayang neuleus senyum nu nyieun kue. Teduh hatiku bila memandang senyummu, Masya Allah. Tak eta teh keur carita dunia. Nah, iya, Ja'far Shadiq Kutubul Aulia. Oh iya, orang Ja'far Shadiq. Anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub, para wali. Terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq. Tak didele silsilahna ku Gus Dur. Coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah. Dibahas thariqah Satoriyah, thariqah Utsmaniyah, thariqah Tijaniyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah di Ghair Mu'tabarah. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi ujinan gitu naon ngawajir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna panatan 33 cacagan. Di awakna aya 33 luka. Masya Allah. Wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan. Ya Allah, dianiaya. Nyeri henteu. Sina Husain karasa nyeri henteu. Kanyahoan henteu kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa nyeri nikmat cek saya. Ngeunaheun abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacak deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah wasi ngeunah nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan kuari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti. Urang mah nu ngeunah teh cak letah. Eta sia dahar ngeunah wah opor. Mantap. Urang mah nu kitu ngeunah. Salat teh ngeunah, zikir teh ngeunah, maca Quran teh ngeunah, aya ngeunah kana sora. Lain eta. Di balik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana. Nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tak etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah.
mentak dirangkum besi salah ieu silsilahna ayalah mutamar thariqah eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan guer mutabarah Ki Muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot Ki Muslim benda kerep nah wujudna wujud hisi eta teh bisa nurunkeun tah jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka Kiai Muslim benda kerep guer mutabarah naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot aya aturan-aturanana jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe kudu make mahar ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae jangan ngaji amil, sahabat si Aceh mencet embenya. Sabaraha kiai, atuh sabaraha bae bebeja ka Abah 10 gitu naon. Ceknya na atuh teh mah garong bae beureun kiai. Aduh, aya nu nanya teh ka kula kiai, anak teh tamat amil jadi tah mencet embe bener. Si eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat mencet embe deui. Heeh. Pan loba amat mencet eta naon mancuna? Oh, ngancing teh kos kitu. Ngancing jadi lamun can dikancing eta teh pabalesat bae lamun geus kancing waktu hebat mantap kancingna gede deui mun embena 5 kancingna gede berarti eta hutangna beuki gede engke eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna pokok jelema muriang aju non gitu ngaranna menta ka urang sareat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui tah mah hayang bakakak bae beureun ge kumaha sia bae eta mah atuh tah kolot baheula ieu geus teu kudu atulah ieu bisi rugi mah nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidi Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji faqala Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidi Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya Wakana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayahan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu wa qala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianau kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta para tentarana wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya orang Mesir wa minal Yaman aya orang Yaman nah ieulah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam bissawab billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tahlilul ladhi tawi kila iki iku urayan kang bangsa lafaz Salatu wara'an nabiyyi
salat ingsun ing dalem saburian Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesiayan mutinyaun manawaro'a di tafsiran khalfahu ing dalem saburian Kangjeng. Nama berarti ka Kangjeng. Lamratin hiya utawiya imra'ah Ummu Ka'bin al-Ansariyah. Iku nyi Ummi Ka'ab kang bangsa Ansor, seorang wanita Ansor. Pupus tuwufiyat aleden wafati ya Ummu Ka'ab fi ahdin Nabi ing dalam masa Kangjeng Nabi sallallahu. Fagoma Rasulullah maka ngadak sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li salati nanyolati alaiha ing atase Ummu Ka'ab wasapoha ing dalam cangkeng imro'ah. Posisi Kangjeng aya di cangkeng sirahna kakatuhu. Jadi kebelah katuhun imam. Sebab dicangkeng kakatuhu, dicangkeng kasirah, jeung dicangkeng kasuku, eta gedean dicangkeng kasirah. Matat fi nifasiha bisababin nifas, tegese kalawan sabab nifas. Wahiyalan udaini basiku alwiladah maksudna manak ngalahirkeun maut. Pakoma wasatuha inda jizatiha tegese ing dalem sanding bobokonge ya Ummu Ka'ab. Wadzalika lan utai mangkono kiam lias turha darapon yen tah nutupi zalika ing Ka'ab. An a'yunin nas saking pirang-pirang netra manusia elat. Tagangjeng Nabi posisina dina cangkeng supaya mayit katutupan. Di pandangan manusia nuaya di tukang. Ikul hadis utawi kilaiki kuswiji piki hadis hiji utai kang awal masruyatus salah alal mayitah. Iku den syarakeun nyolati ngatase wadon kang mati minan nisa. Ing birang-birang wadon sawawon kana tausa iku padautan ento yantana ya maitah iku kang nipas au haidon atawa iku kang haid. Au gaira zalik atawa liyane haid. Sanajan awewe nipas maut mah sholatin bae, sanajan head sholatin bae. Besi ke orang jadi kiai anyar di lembur aya nu nanya masalah tad ulan. Aya awewe head maut sholatun teh ulah atuh. Panyana mah teu meunang salat atuh di sholatin ge ulah. Besi kitu doang. Cacablakna sumut orang salah. Dalilna kos gitu cenah jaker hirup na penting salat jadi menya kudu disolatin. Wah iya ya Ustad kudu nyeun kitab anyar ya. Di Golkar 2 wukuful Golkar aduh parah jasa. Kiai mah jasa nu ka Golkar gitu. Habib geus dua. Tapi gangga bengda wukuful musolli ku kadege musolli. Dawazatil marading dalam sanding cangkeng wong wadon. Amarajulu anapun utai wong lanang bako pa indarosi maka ing dalam sanding sirah rajul. Namun nyalaten lalaki ma posisi imamna dina sirah tayat-tayat lamun sirahna dikakidulkeun di urang. Namun aya mayit lalaki kemudian sirahna dikakidulkeun posisi urangna dina sirah liwat seetik dina sirah mangga dina sirah tata orang nanya ke mana ya sirahna ieu cenah ye kieu oh di dinya urang mana ya sirahna di dieu cenah ye di kaler masalah deuk di kumaha ge masalah
ngan lamun urang nilik afdol eta adalah dikakidulkeun ulah sok dijadikeun masalah kos kitu teh ayo bade kukumaha ge asal urang posisi urang sebagai imam bisa acenah ieu mah erek dikakidulkeun ngan imam ayana dicangkeng ulah ditoel-toel di forum mah ulah antepkeun we teh nu sok toel-toel di forum bahaya engkena moal boga adab lantaran teu adab kecuali salah jasa ulah antepkeun bae kitu lah aya di forum antepkeun bae geus kumaha ge geulangan lah nu penting mah sah bae ikul hadis udawi kilai ge mana tadi qala Syafi'i ngucap sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa Abu Yusuf lan Imam Abu Yusuf ngucap-ngucap lafaz yaqiful imam wal ma'mum nadban nada sabda imam lan ma'mum ala sunah inda ajizatil marati dalam sanding babokong wadon nalika awewe kemudian dikakalerkeun eta katuhun imam cek Imam Syafi'i cek Imam Ahmad cek Imam Abu Yusuf ieu posisi imam dina cangkeng Amarrajulu fa'indarasi adapun utawi mayit lanang mah ikut tetep maka ikut ing dalam sanding sirah rajul. Eta lamun lalaki kakarak dina sirah mun sirah mayitna dikakidulkeun. Jadi dia teh ngan saukur kitu-kitu hungkul. Kota dijelaskeun geus maklum. Kidul kalerna lantaran geus diuraykeun dina tuhfah. Ngantak tinggal di telewe dina tuhpah. Tuhpahna ge can boga cenah ge ulah loba omong atuh sia. Lanan tuh batur mah geus uray-urayan urang mah kitabna ketan boga sok bade kumaha teh tuhpah. Geus rem kadang tuhpah raudhah majmu. Bareng letik jeung majmu sarif mah. Yasinan teh di alaya kuna darapan yang ta'ana ya imam naziron ila farji darapan yang ta orang ana ya imam iku kang ningali maring farji ni iya roju di khilafil marah kalawan perbedaan wong wadon iya elat tementak elat iya dipermasalahkan ku ulama nyelatan kurang tepat berbagai-bagai ulama rame luar biasa ngelatan ieu kurang tepat lamun layeuna lalaki disolatkeunana ku imam posisi imam dina sirah nu dimaksud supaya ulah neuleuk kana farji eta teh dipermasalahkeun teh elat eta teh wah ieu didebat rame kumaha karamean kiai ngazurayanya rame babakona mah Dihilabil berarti kalawan berbeda wong wadon baina maka satone marah. Tahu komis itu tanya ikut tetap ing dalam tatal kopsi ikut tetap ing dalam asor-asoring kurung. Kama wal galib kaya barang kang utama iku kang galib. Mapan di kurungan biasana lamun mayit awewe dikurung ke make naon garap rangka mayitnya naon ngaran pasaran keranda jadi teu kageuleuh mamana namun lalaki mah pan teu sunah di kerandaan asli na baheula jadi lantaran tengondang nanaon lalaki mun maot nu nyolateun lalaki nu disolateun lalaki masalah kan masalah tuh dek ngamasalah ke naon ngamasalah ke neuleuh pardi da urang ge boga tapi lamun awewe mah pantek susuna ka deuleu iya kan aju di teh pelebah pardi na ka deuleu komo mun denok asal ngadanya denok wis lain deui. Kumaha coba lamun imam nyanyaho ieu nu maot narangda haju denok susuna mentol kaluhur sakumaha gunung santri. Bujurna waduh kenyolateun Allahu Akbar nu di deuleu susu. Nu eta tah beusi kos kitu tah ngabahayakeun komo imamna pantar-pantar habis berojak mah moal beres.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.